Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang dina PJJ pembelajaran jarak jauh dina semester kahiji tahun ajaran 2020. Nah, materi nu kahiji ayeuna urang diajar ngeunaan rumpaka kawi. Setacan kana rumpaka kawi, Ibu bakal ngabsen hideup. Nah, absen hideup tulis dina kolom komentar nami sareng kelas. Janten mungkin Ibu biasa ngabsen kanggo pembelajaran kapayuna. Nah, lajeng wae kana kompetensi inti. Naon sih urang kada diajar kompetensi inti dina kawi. Nah, dumasar kana pengetahuanana memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Terus, keterampilanana mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, 100 kompetensi inti, orang diajar ngeunaan kompetensi dasar. Kumaha kompetensi dasarna? Dumasar kana pengetahuan, mengidentifikasi bentuk, struktur teks, unsur, dan aspek kebahasaan rumpaka kawi. Nah, urang teh bakal diajar bentuk rumpaka kawi nu kumaha, struktur teks rumpaka kawi nu kumaha, unsur jeung aspek kebahasaan rumpaka kawi oge nu kumaha. Nah, ayeuna dumasar kana keterampilanna, kaparigelanana. Siswa bisa mengomunikasikan rumpaka kawi atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Nah, hideup kaparigeulana kedah tiasa ngahaluangkeun kawi. Ibu abi teh tiasa namina oge diajarnya. Pami diajar mah urang tacan tiasa. Nah, wayahna saetos diajar kawi hideup salit-salit lah. Biasa ngahaluangkeun kawi. Nah, naon wae tujuan pangajaran rumpaka kawi ayeuna? Kahiji, ngaregepkeun kawi pikeun maham eusina. 2. Nyebutkeun wangun rumpaka kawi. Katilu, nyebutkeun unsur-unsur batin rumpaka kawi. Kaopat, nyebutkeun eusi rumpaka kawi. Nu kalima, nyebutkeun unsur basa dina rumpaka kawi. Kagenep ngahaluangkeun kawi. Katujuh, nuliskeun rumpaka kawi. Nah, 7 tujuan pangajaran ieu anu bakal hideup mampu gitu ya, bisa kudu bisa dina pangajaran kawi ayeuna. Jadi 7 indikator ieu anu bakal hidup mikawanoh gitu ya. Biasa lah intina mah mampu gitu. Nah, salajengna, Ibu naon sih ari kawi? Nah, wangunan kawi. Ari kawi asalna tina kecap kafi, bacana kawi. Anu hartina sair, bujangga. Kawi nyaeta rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg atawa anger. Sakumaha ilaharna lagu, kawih kabeungkeut ku wiletan jeung tempo atawa ketukan. Nu matak kawih sok disebut oge lagu-lagu nu kaasup sekar tandak, boh kawih tradisional, boh wanda anyar. Nah, jadi kawih teh naon barudak? Rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman nu miboga birama. Jadi kudu aya biramana.
rupa-rupa kawi dumasar kana kamakaran waktuna. Kawi teh kawi buhun buhun teh baheula tradisional. Buhun artina kuno zaman baheula atawa kecap sejana tina bahari. Periode kawi buhun aya dina kurun waktu saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang. Lagu nu kasup kawi buhun diantarana Banjar Sinom. Kawi zaman Jepang. Dimimitian kira-kira Jepang datang ke Indonesia tahun 50-an. Sababaraha kawi nu aya di zaman Jepang diantarana lagu Es Lilin. Balon ngapung geger sore Bandawati. Nah, Es Lilin banyak hidup tak apal Es Lilin banyak kudu apal Es Lilin apal kan bentukna gitunya. Nah, aya kawina Es Lilin. Eta teh aya dina zaman Jepang. Anu katilu kawi Wanda Anyar atawa kawi zaman Kiwari. Nyaeta kawi zaman ayeuna kurun waktu kawi Wanda Anyar dimimitian tahun 50 nepi ka ayeuna lah ya. Contoh Agrek Japati, Cinta Nusa, Angin Priangan, Hujan Munggaran. Jadi kawi teh aya tilu. Kahiji mah saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang. Tuluy nu kadua ti mimiti Jepang datang ke Indonesia. Katilu nyaeta kawi nu ayeuna-ayeuna. Nah, yeuh di konsepna nu kumaha kakawihan jeung kawi beda. Bedana kakawihan mah dihaleuangkeun teh dina kaulinan barudak. Contona oray-orayan, hompimpak, pacici-cici, poci. Nah, eta teh kaasup kana kakawihan. Ari kawih mah anu dihaleuangkeun. Contoh kawih Karatagan Pahlawan Sanggian Mangkoko. Teu honcewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa. Cadu mundur pantrang mulang mun maksud tacan laksana. Berjuang keur lemah cai lali rabi tur tega pati. Kaya basa menta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka. Sinatria Danalaga bela bangsa jeung nagara dibarengan tekad suci berjuang keur lemah cai teu ngingetkeun ka dirina asal nagri bangsa waluya bisa jembar merdeka mukti wibawa jasa tujuan pahlawan bangsa. Eta salah sahiji rumpaka kawi. Ibu aya rumpaka teh lirik atau dina bahasa Indonesia mana ya. Nah, hideuk dina danget ayeuna urang diajar dugi sakieu wae. Pamit aya anu tacan ngartos mangga ka ibu taroskeun. Nah, kanggo dinten ayeuna mah hideuk tinggal LKS dangukeun anu di ibu di dieu. Dinten ayeuna mah teu aya tugas mau ngadangukeun sareng maca. Nah, hideuk tong hilap tulis nami sareng kelas kanggo daftar hadir. Sakitu bae ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.